rek eta heula rokok. Rokok nganyukan wae bukan duit henteu. Coba mana mau sabaraha duit? Nganyuk heula we teh. Dagangan aing geus ludes dianyukan wae sabaraha duit? Nya teh mah teh kan. Mau nganyukan wae. Duit sakitu. Rek meuli naon maneh? Rokok super. Eueuh, duit sakitu rek meuli super. Oh, mi urang mah bener rek nganyuk we ada duit mah. Eueuh, ulah maneh mah nganyukan wae, urang mah geus beak daganganna ge Urang teh jelema sorangan dianyukan wae mudah geus beak. Baralosan garenge maneh nganyuk deui Hayang super ongko kopi ongko Dibalik balik we. Nyai mere. Ambung nya teh mau bere anu mah urang mah jadi si raja tega. Mangkat. Nganyuk we si poloh magadagna teh ngapo we datang deui nganyuk mayar hantu rarujit dengan dagangan beak. Teu hayang merena ge keun antepan Keun sia Umi ayeuna mah aya akam ni koret-koret teuing. Mi. Ih, maneh deui naon sih bulo? Maneh mah. Salam naon, salam sere. Embung maneh mah nganyuk deui. Bener. Terus tadi geus diusir ke balik deui, maneh mah kacida. Man mobil. Moal mobil naon? Man mobil bener. Urang mana? Eta babaturan kene ting orang Karawang jeung Bekasi. Mana mungkin maneh boga babaturan pulo. Bener deh. Heuh kitu? Heeh. Kasep teu? Kasep. Setelah kebiuran dua kakak. Heuh nya? Heeh, kasep geus lah mah gagal we. Heuh. Bener. Salamkeun heuh. Gampang salamkeun mah ieu mah nganyuk lah rokok we. Heuh nganyuk rokok urang bere mana duitna tadi saware? Eta kurang. Heuh keun bae. Asal engke we kolingan. Kurang dong. Heuh coba sagara duit. Rokok naon sia mah dasar loba kahayang. Rokok naon sih? Rokok GP we lah. Super we. Jik. Oh gitunya si puloh teh ngomongna teh kasep beunghar mau mobil aing sok sieun teh bohong jeung eta teh kana saya dibere rokok ku urang geus dibere rokok oge bohong kan siapa aing lamun bohong dikesak ku aing Alhamdulillah rokok menang si Umi tentu mah katipu eta mah